pada naroskeun dupi jalan ke negara Tirta Dahana teh dia lempeng terus ka itu terus ka itu ngan itu bakal lieur bakal lieur kasusukan gede anu larasek ulah ieu teh abdi teh bade ka negara Tirta Dahana di mana-mana ge kumaha maneh we da mah urusan maneh aya gitu ieu tempat daerah kakawasaan kaula lamun jelema ngaliwat ka dieu kudu dipajeg sanajan ngaliwat karek salengkah oge nincak ieu tempat kudu mayar wayahna bikeun harta kakayaan nu dibawa jadi maneh kaitu ulah mawa naon-naon duit sagala rupa pokona barang berharga we tuna di dieu kahiji pang-pang nama bisi boga inek keur penting isuk sabaraha kira-kira begal TAA ai kuring mah jalma teu boga naon-naon kuring mah di lemur oge heureut pakeun pungsat bahan dia eueuh ragap teu aya kami itu orang miskin mangat ya dirah-rahan ulah abdi mah ka itu terek usaha ieu oge biasa we kanu seueur nuralajo abdi teh dagang-dagang aqua di ditu sugan aya nu beunghar boga aqua abdi rek mangdagangkeun ulah jen rupa-rupa alasan duit keluarkeun wayahna pasrahkeun duit ngajak jabatan kudu masyarakat mah kajian gelut wah anjir nyampurkeun ka aing bari molotot di dinya ulah ngajago tak ka jelema ieu teh jelema teh jawara jelema ieu teh keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan garapek pecakat gagor teh silahna kulingis modar benar kata saya Yahudi nah siapa yang nyebut Yahudi agama naon sia lain Islam aing mah monya Islam ngabegal aing ngabegal aing mah majek menta aing mah dasah menta mah ngan maksa mana tadi bikeun eta teh bega ngaranna kumaha sia we aing mah teu ngaku bega anu penting maneh wajib bayar pajak di tempat aing teh gablek tong ieu rupa-rupa alasan dan eta lain pagawean umat Islam teh kitu teh hampuraan umat Islam al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung bapada baturna kulisanna jeung kuleungeunna mikir hilaing naon si terik dakwah datang ka dieu teh diondang goblok aing minta duit kalakah mere dalil